Wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nadar putra Kinanah putra Huzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan nuwajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam ulah nguningakeunana sabab taya jalan soheh